Sarana kumaha tuh nu tadi hayang kalem ku makhluk kuari bilukeun supaya hayang kalem na ku Allah bisa seminggu mal bisa sebulan setahun terus be usaha supaya ieu teh karena Allah lain sungut karena Allah mah tapi kesadaran jiwa anu tadi na boga rasa pangaingna sebab aing teh jabatan dia aing gagah ya dia aing kuari jabatan jeung gagah teh pamere Allah urang ka Allah keun gerage ilmu lain urang nu Allah jabatan lain urang titipan Allah gagah lain urang titipan Allah yuk urang ka Allah keun gerage carana biceun ujub lain sabulan 2 bulan naunan kulantaran hese maka ayalah praktekna riyadhah ngajar nafsu geus ngajam nafsu teh nafsu urang diajar anu batur-batur lelap geuna sare diajar ku urang nafsu teh sarua nafsu urang hayang hees maka ku urang diwarah sia ulah hees batur saat-saat hees mane mah ulah sok urang zikir ka Gusti Allah ngajar nafsu ketika tiberang batur mah udangnya nama hees mantap keur ngaji ge batur mah udangnya nama hees bae eta keur riyadhah mendingan di kasubur pareumkeun siapa salah nerapkeun riyadhah si kos kitu tah mulai geus ku hari geus atuh uzlah teu bisa riyadhah teh di imah bae uzlah lamun Muhammadiyah nanaonan uzlah ja urang mati campur sebab cek Gusti Allah ini ja'ilun fil hadi khalifah encan apaleun anu kudu ngurusan teh saha motifna naon uzlah heula menta Kangjeng Nabi nyontoan meme Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh uzlah heula ka Jabal Nur Kangjeng Nabi di Jabal Nur lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu bulanan Kangjeng Nabi teh mentang mata merikeun beteung dimimitian ku Kangjeng sehingga lantaran mata teu pernah sarep saresa cukup saeutik bae ala kadar bari diuk kitu keneh beteung teu disubuhan ku dahar ku umum pakaian saya aya maka diutuslah malaikat Jibril tuh alaihi salam kapanggih iqra ya Muhammad ma ana biqari iqra ya ma ana biqari iqra ya Muhammad ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam malaikat Jibril hiberdai ka luhur ngageter-geter Kangjeng Nabi turun ka handap ya Khadijah Zammiluni Masya Allah kurang eta ngageter menta kaji pelega pernah nyorangan nurutan Kangjeng Nabi aju kapanggih jeung anak genderuwo atunya na ge sarua ka pamajikan aduh mama ieu kunaon ieu awak tari rizki orenganannya nama kapanggih jeung genderuwo atuh salah ai deka panggih jeung malaikat Jibril berarti kan kudu kosong beteung ai ieu mah sebeubeteung salah nu datangna atuh papada genderuwo mantep datangna ge teu diatur ku Gusti Allah dilanjutkeunlah kusina Abu Bakar Siddiq kanyahoanna ketika sahabat lapar deuk bebeja ka Sina Abu Bakar Siddiq aduh abdi lapar sabaraha poe teh dahar abdi teh barantos sapoe kami mah geus 3 poe teuing teh dahar ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb isin amat isin amat duh bebeja ka Kangjeng Nabi tuan lapar jasa geus sabaraha poe abdi geus sapoe sapeutih sebab Abu Bakar mah 3 poe diganjel Kangjeng Nabi ku batu kula geus 7 poe 7 peuting ya geus lah urang baralik bae baralik bae teh akur ieu kos kieu mah tuh betul urang mah barang jadi kiai berkat teu ahad beuh pohara jas aya cau dileg-leg aya salak dileg-leg aya jeruk dileg-leg aya oncom dileg-leg segala rupa dileg-leg atuh ieu mah panca korek korosi aja aing adi kakak ya Allah ya Rabb
can wau ka Allah roh waukeun ka Allah riyadhahan capek mujahadahan perangan ajar nafsu riyadhah kok ieu hese amat perang jeung nafsu mujahadah mulai sageurang hese kudu boga guru besi salah riyadhahna sebab lamun guruna salah riyadhah ke kapanuragan kemudian dahar diatur nginum diatur barang balik hayang boga tamu ngagebregeun tangkal balingding lamun etang ke daunan uragag 50 poe eta tamu aya 50 maksudna hayang dibere amplop tolol naon bedana jeung Haji Pendi tuh salah riyadhah lepas gitu lillahi ta'ala ka Allah mulai guys urang warah gerak nafsu teh melalui thariqah jalan pintas ka Allah khusus jalan khusus ka Allah mulai sesuai jeung aturan guruna penting hudang salat zikir berang gitu keneh sehingga dibere cara-cara riyadhah mujahadah jeung tafakur sebulan 2 bulan 3 bulan setahun ner-neran kuari caang hatena lengkah-lengkahna menuju Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'rifataka wa mahabbataka eueuh nu dipake ka hayang ku abdi hiji be abdi mah hayang ka Gusti ai roh mah wauheun ka Allah ari jasadna teu wauh ka Allah roh mah diciptakeun ku Allah geus ditanya alastu bi rabbikum lain tah aing pangeran aranjeun pan aing pangeran anjeun bener qalu bala syahidna mun Gusti teh pangeran abdi wauh kabeh ge roh mah ka Gusti Allah jasad mah teu wauh ka Gusti Allah ketika diasupkeun roh kana jasad diberelah nafsu lamun roh diasupkeun ka jasad eueuh nafsuan cara malaikat tapi lamun roh diasupkeun kana jasad pinuh ku nafsu bahkan ngaleuwihan tina sagala-gala sarua jeung iblis geus aya manusia anu ngakuran ka malaikat lamun nafsuna aya manusia ngakuran ka iblis lamun manusia eleh ku nafsu rata-ratana eleh ku nafsu contohna model si eta eleh ku nafsu terus itulah kronologi manusia ketika diasupkan kana jasad nafsuan maka mengutus para rasul jangan balikan kesucian kalimpudan ku nafsu dicaritakeun ku para rasul sing hade cek para rasul di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka rasul terakhir Kangjeng Nabi orang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaritakeun kana keaslian ron wa ka Allah ari jasadna teu ka Allah mantak ketika dicabut roh jasad mah dibalikeun asal tina taneuh kana taneuh minha khalaqna wa minha nu'idukum wa fiha nukhrijukum taratan ukhra itana manusia didamel itana manusia dibalikeun ka taneuh deui itana dikaluarkeun deui ari roh kaluar tina jasad lamun roh wau ka Allah langsung berhadapan jeung Gusti Allah jaga suau lamun roh teu wau ka Allah nyanande ka mana atuh ja ka Allah ge teu wau
berusaha deka Allah atuh pantewau begitu naik ka langit ka hiji bongan tewau ka Allah teu ditarima ku malaikat dijejak deui ku malaikat atuh datang deui ka handap jadi kuntilanak direnunglah ku hamba-hamba Allah supaya iroh orang di dunia keneh wau ka Allah diberilah jalan ku para rasul Allah Kangjeng Nabi ngajelaskeun melalui kerisalahanana kita nauhidkeun ka Gusti Allah kade pangeran teh lain kayu lain batu Allah di zaman Kangjeng Nabi teh aya nu langsung percaya aya nu cicing bae aya nu langsung inkar datang ke Kangjeng Nabi memperjuangkan tauhid perang terus bae supaya jauh ke Allah lantaran baheula mah guruna Kangjeng Nabi guru tauhidna tumararantep para sahabat nyahoan ka Gusti Allah sebab guruna nyaho ka Gusti Allah numantap cek Kangjeng Nabi ashabi kan nujum bi ayyihim yaqtadaitum itadaitum sahabat kaula manlir teu beda jeung bintang di langit nu gemerlapan ka sahabae anjeun nuturkeun anjeun bakal menang pituduh ashabi kan nujum sebab sa guruna Kangjeng Nabi Taya Kangjeng Nabi di guruan ku para sahabat ngaguruan ka muridna ngaranna tabiin haneut keneh guruna para sahabat pasti wau ka Allah atba tabiin ngaguru ka tabiin pasti wau ka Allah sebab guruna haneut keneh mantak cek Kangjeng Nabi khairul qurun qarni pang bagus-bagus ya kurun-kurun kaula sebab kaula mah anu nyampaikeunana dengan wau ka Allah terus sumayalihi terus nu nyanding ka kaula para sahabat sumayalihi terus para tabiin sumayalihi para asbat tabiin eta mah hade eta mah baragus kabeh sebab guruna bararagus barang aja pending ngaguru ku ari ka kiai nasuk Golkar atuh nyanan aja di sekretaris Golkar haju syukuran deh alhamdulillah berkat tasuk Golkar jalan jadi bagus tolol itu tolol saya nyawa jelema eta saya aduh ya Allah ya Rabbi syukuran alhamdulillah jadi jelema di jero salah teh teu ngarasa salah masyaallah atuh akibatna guruna mendak cakabata muridnya kanyahoan asal aya kopena anu rada tangga setik aja ieu calana putih sampingna ditekeun ka luhur jadi panjangan calana batan samping jelas ieu samping batur kanyawa lamun aya jelema anu miring ieu miring make kopeahna oh ieu teh ieu nu mantak miring berarti ti guruna eta murid Haji Pendi miring rada saeutik kitu eleh main lamun kopeah dipiringkeun haju rada ditanggakeun eleh main tapi lamun hareupna anu mancrit dikatukangkeun anu teu mancrit tadi kahareupkeun ieu mah diusir ku nu kolot poho ya teh make kopeah nu mancrit ka tukang eta berarti nu nyandung haju salah balik diusir ku nu kolot kos kitu make kopeahna Gusti Allah kajahoan kuma guru-guru dah kuma guru nah didilah Kangjeng Nabi mereme hakikat secara umum ke para sahabat aya nu secara khusus ka sahabat anu opat termasuk Hudzaifah masyaallah ahli hakikat dikembangkeun deui ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus ngagurukeun ka handap jadilah Naqsabandiyah nu dikembangkeun ku Syekh Bahaudin Naqsabandi
Uzbekistan Naqshbandi. Kemudian anu la ilaha illallah la ilaha illallah dikembangkan ku Sidina Ali ka Sidina Husain terus ka Ja'far terus Ja'far Shadiq terus datang ka Tuhan Syabul Qadir Jailani disebut Qadiriyah eta la ilaha illallah kadituna aya nu Utsmaniyah anu Ghazaliyah Syafi'iyah aya anu Tijaniyah aya anu Syatoriyah aya anu berbagai-bagai eta kana la ilaha illallah cek Sayyidina Ali agmet ainaika peremkeun dua mata anjeun ali lisanaka tangtungkeun lisan anjeun qul Allah baca Allah Naqshbandi ngaranna Sabandi jadi Naqshbandi padahal itu gitu geus kumaha nu nyieun tarekat mah wari ge lamun urang boga ilham ti Gusti Allah hajunyeun tarekat bisa bae tarekat Supendiah juga bae kadituna muridna da dagang karung bae dipu deh dagang karungna aduh Gusti Allah supaya wau ka Allah abeh kaluarna roh langsung menuju Allah carana kumaha di dieulah wal insanu yatajawalan ila ilmi syariat. Kemudian manusia teh ngabutuhkeun kana ilmu atuh hayang ka Allah mah. Kemudian pertama ilmu syariat. Etalah maka pikir tauhidna tauhid sifat jeung asma. Ketika urang make tauhid sifat jeung asma, eta mah bakal kumalandang di alam dunia bersyariat. Sebab asma Allah moal kaluar tina nu kadeuleu ku urang sifat Allah moal kaluar tina kadeuleu ku Allah jelema nangtung ditangtungkeun ku Allah berarti eta teh aya kudrat Allah di dinya eta teh kudrat Allah sifat Allah teh kudrat geus Allahna maha qadir sifat ma'anina kudrat sifat manawiyana qadirat Allah maha kawasa lantaran Allah kasifatan ku kudrat jelema nangtung diuk eta teh ku kudrat Allah jeung iradat Allah kadeuleu ku urang satungtung urang bertauhid maka sifat kurang bersyariat baik datang kadi ini syariat ngaran kurang salat maka pikir dititaku saha ieu titaku Kangjeng Nabi anu ngagerakeun nasa Gusti Allah kadeuleu ku mata kadenge ku ceuli Allahu akbar di dinya aya pikihan di dinya aya syariatan di dinya lah aya tauhid asma jeung sifat. Lamun orang datang kadinya ngaranangan bersyariat bang. Ketika orang sholat Allahu Akbar, ieu miki ngaranna menanti Kangjeng Nabi dikembangkeun ku para ulama ijma ulama ngaranna. Sebab dina Al-Qur'an namangan sakadar kumu aqimus shalah laksanakeun ku anjeun salat. Aya eta ruku sujudna eueuh dina Al-Qur'an. Aya ge aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Eta menang rukun salat ti saha? Ti Imam Syafi'i. Ai Imam Syafi'i teh saha? Madzhab. Konya nyanyahoanan ti Kangjeng Nabi. Ai Kangjeng Nabi pernah nyaritakeun dina hadisna. Kumaha cek Kangjeng Nabi? Cek Kangjeng Nabi neuleuh anjeun kabeh ka kaula kama raaitumuni usolli sakumaha anjeun neuleuh ka kaula salat kaula sok beuleukeun dideuleukeun ku sahabat salatna Allahu akbar Kangjeng Nabi ruku Kangjeng Nabi i'tidal Kangjeng Nabi sujud salat sunnah 2 rakaat salat Zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 2 rakaat, salat isya 4 rakaat, salat subuh 2 rakaat. Kama raaitumuni usolli. Dikembangkeunlah ku sahabat rukun salat teh aya 13. Cek Imam Ghazali rukun salat aya 24. Cek Haji Pendi aya 75. Apa jasa? Nah, ieu guru sasar nu kos kieu. Guru sasar hese 75 lo baterainya tuh. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Dihitung tuh, kan kos gitu tah. Masya Allah, kurang sholat sesuai jeung salat Kangjeng Nabi. Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah sesuai, mantap.
ngagerakeun Allah berarti eta gerak Allah kadele sebab Allah mah fa'alul lima yurid kadele pagawean Allah tuh kan kadenge sebab ku urang kadenge babacaanana nu mantap babacaan ahli syariat mah kudu kadenge ku ceuli sorangan attah babaturan gitu kan asak oh asak bagus teh ente datang ka salam langsung udang bae asak ya Allah lamun urang guari tauhidna datang ka asma tauhid datang ka sifat na ieu mah sakieu ngaranna urang bersyariat mun urang datang ka dinya dikhawatirkeun asup ka sorgana sebab naon sebab eta teh can ngurusan batin roh can diurus ku urang can wauheun ka Allah kakarak zahirna doang lamun urang nyaritakeun zahirna banget katipu balik zarah ti Banten balik zarah ti Buyut Mansur balik ka dieu di Palimayan nu dagang kadu baragus jasa kapan dibeli ku urang lantaran zahirna kadeuleu bagus jasa cucukna ge harerebat jasa ajukunya nage dicolok dagi make peso diasaan kurang amis horeng tungtung pesona geus dikaduan jeung geus digulaan amis kabeh bisa ante urang Pandeglang tupat tipuna coba cenah ieu korek set nya seungit nya amis coba do ieu korek set nya seungit nya amis haju nyanana teu rek seuri bisaan heuh nu diupuna teu rek seuri sial jasa biasa nipu mah atau biasa banyak deket terseri begitu diborong kurang balik alhamdulillah karaknya nak tipu sia kuaing balik kurang anak incu kabeh kade yeuh abad sejarah hayu urang murak adu ayo baragus kabeh yeuh ayo burak hiji tek atah burak nu hiji tek burut burak nu hiji tek komeng kabeh di burak kudu bener zahirna bagus jerona tuh beres salat urang bagus jasa komo urang lamun deuleu salat taji pendi masyaallah katipu urang bagus jasa Pak salli fardhu zuhri arba'an rakaat Allahu akbar baik masyaallah Muammar Kadafi mah eleh wah sholat maghrib coba bagi barengnya aja pengen sholat maghrib ya Allah keberatnya ada jadi imam bagus jasa katipu tesah tau orang atau jadi apa sholat maghrib jadi lagamkan ban Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin eta beres ya mah aduh pohonnya kutub rabani kalarepun sabada lain wayahna mah ulah ngana mah tetep bae kos kitu dibere lam yah talim ge dikitukeun bae urang mah pan lam yah talim qadda mutlaqana badawa matasabasan bi mada zamani min dawab balam daraba ma waqan zubabatuna badan bijismil hasani ngana mah lain lam yah talim qadda mutlaqana bada ونتزابس لن في مدى زماني beres jadi orang bakal tipu punya nama zohirna bagus rukuna bagus sujudna bagus pohara jasa ngus makharijul hurufna hebat di dulu gerakan sholatnya bagus datang ke mimiti Allah akbar datang ke salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salah
pajar nyolatin mait gitu. Bagus jasa. Tapi horeng jerona hayang ke alam. Horeng jerona saing hebat. Horeng jerona teh batur mah nu sahebat aing. Horeng jerona beuh aing mah ku Gusti Allah dijadikeun jelema bagus jasa hingga salat aing anu nandingan. Badiahna ge batur mangan 2 atau 4 rakaatnya nama 12 rakaat. Satungtung aya jelema salat bae nya nama. Eta kan kropos. Wali kebablasan wali. Can wau ka Allah. Wauna ka makhluk hayang ka alam ku makhluk. Wauna ka makhluk hayang dibayar ku makhluk. Wauna ka makhluk hayang dihebat-hebat ku makhluk. Wauna ka makhluk ketika dicaci dimaki ku makhluk nya teh benduk. Wauna ka makhluk. Nah, satungtung kitu bae ieu urang dikhawatirkeun asup ka sorgaan. Bagus gerakanana batinna jore. Percis kos meuli kadu barang dibuka eueuh hiji-hiji acan. Eueuh da teh mah. Eta mah sakaranjang eueuh hiji-hiji acan. Tinggal incu bae karari. Mana bah? Kaduna mana bah? Eta kecewa. Aju di samping kecewa sedih. Kolot sedih, ya Allah ya Rabbi tungtung apa panjumpang tak baradeg tau. Sebabna neuleuh incu ge sararia pe kararetap. Aju nyana kieu-kieuan deui kan kakadu ieu mah teu has sakena. Nu ieu mah buruk, nu ieu mah aju paburiau nu gadar kadu. Tah eta kan gara-gara katipu. Nih ge salat ge sarua. Datang ke akhirat engke jelema teh aya nu muflis cek Kangjeng Nabi kumaha nu muflis teh ketika manehna ditimbang amal kemudian aya batur anu kunyana pernah dizalim ngahutangnya teu mayar atawa pernah dicabok atau pernah dianiaya pan eta teh kumaha batur neangannyana nah tidinya amal-amalna nu kahadeanna nu amal bagus ditumbrekeun ka dieu kanu dizalim teh lamun geus beres masalah tapi kapan ieu amalnya nu bagus da geus beak dikadiekeun sedengkeun zalimna encan anggeus sebab lain saurang 2 3 4 5 eta kabeh nungtut kanyana atuh kagorengan batur dikanyanakeun kabagusanna dikabaturkeun kagorengan batur dikanyana teh ngaranna muflis. Mani lu muflis teh eta saja nama muflis teh engka di akhirat ketika dihisab amal bagus dikabaturkeun lantaran nyana zalim amal bat jore dikanyanakeun atuh kan pupurieun. Salat di dunia na salat rapi bagus eta mah kos jalan lurah kos jalan bupati kos jalan gubernur kos jalan menteri kos jalan presiden nyana sodako bagir jasa hebat tapi aya ganjarana no sebab naon henteu ikhlas lillahi taala wauna jeung makhluk hayang ka alam ku makhluk teu hayang ka alam ku Allah di kumaha atuh. Jadi cenah teh sodako tinggal sodako. Cenah miliaran tinggal miliaran. Sebab Al-Qur'an hak paten mukhlisina lahudi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudi. Ya Allah, hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Nah, didilah li tariqah supaya wau ka Gusti Allah supaya zahiran wa batinan geus satu ti syariat supaya datang ke hakikat melalui tariqah kawinkeun geula ge syariat jeung tarekat abengke berhakikat mulai ku ari ja syariat mah geus bagus syarat jeung rukunna geus nyaho gerakanna geus bagus tinggal tariqahna carana kumaha tuh nu tadi hayang kalem ku makhluk ku ari bilukeun supaya hayang kalem na ku Allah bisa seminggu mal bisa sebulan setahun terus bae usaha supaya ieu teh karena Allah lain sungut karena Allah mah tapi kesadaran jiwa anu tadi na boga rasa pangaingna
sebab aing teh jabatan dia aing gagah ya dia aing kuari jabatan jeung gagah teh pamere Allah urang ka Allah keun gerage ilmu lain urang nu Allah jabatan lain urang titipan Allah gagah lain urang titipan Allah yuk urang ka Allah keun gerage carana bicedan ujub lain sabulan 2 bulan naunan kulantaran hese maka ayalah praktekna riyadhah ngajar nafsu geus ngajam nafsu teh nafsu urang diajar anu batur-batur lelap geuna sare diajar ku urang nafsu teh sarua nafsu urang hayang hees maka ku urang diwarah sia ulah hees batur saat-saat hees mane mah ulah sok urang zikir ka Gusti Allah ngajar nafsu ketika tiberang batur mah udangnya nama hees mantap keur ngaji ge batur mah udangnya nama hees bae eta keur riyadhah mendingan di kasubur paremkeun siapa salah nerapkeun riyadhah si kos kitu tah mulai geus ku ari geus atuh uzlah teu bisa riyadhah teh di imah bae uzlah lamun Muhammadiyah nanaonan uzlah ja urang mati teh campur sebab cek Gusti Allah ini ja'ilun fil hadi khalifah encan apaleun anu kudu ngurusan teh saha motifna naon uzlah heula menta Kangjeng Nabi nyontoan meme Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi teh uzlah heula ka Jabal Nur Kangjeng Nabi di Jabal Nur lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu bulanan Kangjeng Nabi teh mentang mata merikeun beteung dimimitian ku Kangjeng sehingga lantaran mata teu pernah sarep sacukup saeutik bae ala kadar bari diuk kitu keneh beteung teu disubuhan ku dahar ku minum pakaian saya aya maka diutuslah malaikat Jibril tuh alaihi salam kapanggih iqra ya Muhammad ma ana biqari iqra ya ma ana biqari iqra ya Muhammad ma ana biqari tangkep ku malaikat Jibril baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam malaikat Jibril berdaya ka luhur ngageter-geter Kangjeng Nabi turun ka handap ya Khadijah Zammiluni Masya Allah Quran eta ngageter mantap kaji penlega pernah nyorangan nurutan Kangjeng Nabi aju kapanggih jeung anak genderuwo atunya na ge sarua ka pamajikan aduh mama ieu kunaon ieu awak tari rizki orenganannya nama kapanggih jeung genderuwo atuh salah ai deka panggih malaikat Jibril berarti kan kudu kosong beteung ai ieu mah sebebeteung salah nu datangna atuh papadak genderuwo mantep datangna ge teu diatur ku Gusti Allah dilanjutkeunlah ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq kanyahoanna ketika sahabat lapar deuk bebeja ka Sayyidina Abu Bakar Siddiq aduh abdi lapar sabaraha poe teh dahar abdi teh baranto sapoe kami mah geus 3 poe teuing teh dahar ya Allah ya Rabb ya Allah ya Rabb isin amat isin amat tuh bebeja ka Kangjeng Nabi Tuhan lapar jasa geus sabaraha poe abdi geus sapoe sapeutih sebab Abu Bakar mah 3 poe diganjel Kangjeng Nabi ku batu kula geus 7 poe 7 peuting ya geus aja urang baralik we baralik we teh akur mah kos kieu mah tuh betul urang mah barang jadi kiai berkat teu ahad beuh pohara jas aya cau dileg-leg aya salak dileg-leg aya jeruk dileg-leg aya oncom dileg-leg segala rupa dileg-leg atuh ieu mah panca korek korosia jeung aing adik kakak ya Allah ya Rabb can wau ka Allah roh waukeun ka Allah riyadhahan capek mujahadahan perangan ajar nafsu riyadhah kok ieu hese amat perang jeung nafsu mujahadah mulai hese kudu boga guru besi salah riyadhahna
sebab lamun guruna salah riado ke kapanuragan kemudian dahar diatur nginum diatur barang balik hayang boga tamu ngagebregeun tangkal balingbing lamun etang ke daunan uragag 50 poe eta tamu aya 50 maksudna hayang dibere amplop tolol naon bedana jeung Haji Pendi tuh salah riado lepas gitu lillahi ta'ala ka Allah mulai guys urang warah gerak nafsu teh melalui toriko jalan pintas ka Allah jalan khusus ka Allah mulai sesuai jeung aturan guruna penting hudang salat zikir berang gitu keneh sehingga dibere cara-cara nariadoh mujahadah jeung tafakur sebulan 2 bulan 3 bulan setahun ner-neran kuari caang hatena lengkah-lengkahna menuju Allah anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini ma'rifataka wa mahabbataka eueuh nu dipake ka hayang ku abdi hiji be abdi mah hayang ka Gusti jol aya gubernur datang deuk aya jalinan jeung nyana cek jana Gusti abdi mah teu jauhkeun nu kos kitu Gusti abdi mah deuk ka Gusti bae kecuali duit da Gusti tah eta teh tolol tah eta tolol tah kos kitu tah henteu teh mah Habib Cibega Allah Gusti jole nu sugi datang ka nyana nyanggakeun Gusti urusan deket pembeureun nyana teh erek jeung abdi ka mana segala rupa meureun hayang apaleun tapi Gusti abdi mah biasakeun be Gusti da maksud teh ka abdi erek ka Gusti datanglah segala rupa macam-macam dicoba ku Allah bener henteu sia da ka aingna torojol ieu torojol itu torojol ieu torojol itu lamun urang geus ka Allah istiqomah fastaqim kama umirta al istiqomatu khairun min alfi karamah abdi mah ka Gusti bae kakarak sia anta abidi anta habibi anta wali masyaallah ya habibi ya Muhammad ya habibi tuginem ya habibi jore kan ya habibi ya Muhammad bagus ya habibi ya tuginem bagus nah cak Allah sia jadi habib aing anta habibi anta wali dibere ku urang tanda kewaliana ku Gusti Allah tanda kehabibanana tanda kewaliana karomah mana istiqomah dina ibadah bari dibere lazat sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah pandangan-pandangan batin sewaktu-waktu dibere ku Gusti Allah dedengian-dedengian batin sewaktu-waktu ku Gusti Allah dibere asa di mana ieu teh sewaktu-waktu nyerah keluar tina alam kasat mata ka alam cahaya Gusti abdi teh lain eta maksud teh ka Gusti we hungkul cek Gusti ngan sia tanda bahwa sia wali aing tanda sia kakasih aing tetap aing bakal mere kasih aing nyaho sia nama embung dibere eta tapi tetep bae aing mere kasih mulai jelema kanyana cintaeun bari marenta berkah kajen kuku bahagi minta cai dibarere bae ku Haji Pede wow nih air nih foto wow nu nyeri huntu kambuh nu nyeri beuteung pae itu bisa dituturkan wali mah lantarannya nama geus teu kudu ngadoa deui di jero hatena geus Allah geus bae hese jaritakeunana urang dunia kewalian mah naon sebabnya na geus riyadhah sebabnya na geus mujahadah sebabnya na geus muhasabah sebabnya na geus tafakur bari eta teh terus-terusan datang ka maut lain haju ditinggalkeun aing geus jadi wali ieu bari mah geusan lain kitu terus-terusan maka wa ulana ka Allah zahirna rapi amat sesuai jeung Fathul Muin batinna bagus amat lantaran kadeleunangan ka Allah doa ngariung teu dibere berkat tilok marah silaturahmi teu dibere berkat tilok marah ai si eta mah waduh hese ngapingna urang beda bae nu ieu mah cauna gede nu nya mah leutik masyaallah ngomong teu eureun-eureun sial jasatan diberi mumi
ieu mah gede aing mah leutik goblok ya tolol sakitu ge dibere beda doang beda ngomong bae manehna mah tolol bin goblok tuh ajar cak cenah kumaha sih rapilah kuari zohiron wa batinan sahabat kuari nu bersanding nyen yana ngarasa tenang ngarasa aman nusugi deket jeung nyana aman sebab teu pernah diusi kasugihanana nyana mah teu pernah menta kecuali nusugihna ngahidmat babarengan jeung pemerintah ge henteu pernah terusi lantaran nyana urang-urang urusan nyana bersanding jeung urang jeung nyana eta mah hayang kaiuhan doang urusan nyana ke pemerintahan urusan nyana budak letik jeung nyana mah ngarasa tentrem sebab terasa ternaungi pemuda-pemudi ngarasa tentrem jeung nyana mah terasa asa dinaungi kolot kabehan ge dek nini dek aki-aki sebab nyana teu wilah-wilah jeung budak jeung aki-aki jeung nini jeung nu sugih jeung nu susah pemerintah rakyat akur bae sebab dirina geus ka Allah mantek dipake karindu aju nyana embung nyana nama embung hayang lumpat baik ketika nyana lumpat aya jelema dek minta tulung ka nyana minta doa nyana lumpat wallah ditegor siang geus embung kitu nulungan jelema pan sia teh wali aing kajenting capek keukeuh bae asa diparentah ku Allah teu kumaha coba yeuh geus kos kitulah dirina asa dikendalikeun ku Allah kitulah para wali Allah nah pamangkana yarju saha jelema nu berharap kapanggih jeung pangeranana di dunia keneh lain di akhirat sorga di dunia keneh geus karasa nu mantak sorga kabagi tilu engke bakalna aya sorga ma'wa dunia aya sorga naim kalazatan batin aya sorga aya ma'wa aya naim ngeunaheun engke bakal dicaritakeun di engke bakal dicaritakeun di dieu ku Tuhan Syabdul Qadir di dunia kene urang geus ngarasakeun sorga wali Allah mah sorangan bae asa di sorga mata kadi pendi sok merenung bae sorangan merenung sorangan utang hitung nya ge hutang kabayaran can ya falyamal amalan sholiha maka beramallah kalawan amal nu soleh teh nu bagus teh zahiron wa iman zahirna bersyariat batinna bertoriko bakal kumpul dikawinkeun syariat jeung toriko berhakikat salat datang ke salat hakikat wudu datang ke wudu hakikat segala rupa berhakikat masyaallah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada ulah sok hiji-hijikeun ibadah ka Allah jeung nu sejen musyrik pan ieu mah ibadah sehingga musyrikan ria teh syirkul asghar mantak wala yusyrik bi ibadati rabbi ulah sok mangamusyrikeun ibadah ka pangeran ka hiji jelema masa ibadah si musyrik ai musyrik mah lain ibadah ka pangeran eta mah musyrik asli munafik ieu mah musyrik di jero ibadah ulah ria ulah hayang ka alam ku sasaha sebab jelema hayang ka alam ku makhluk lain ku Allah berarti musyrik syirkul asghar masyaallah tah nu mantak hayang kapanggih jeung Allah di dunia sok beramal soleh zahiron wa batinan ulah sok ngahiji-hijikeun ibadah salian ti Allah bakal kapanggih urang dicicingkeun di jannatun naim di dunia keneh nah ieu ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh toriko beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai toriko. Aya di Indonesia bae aya 24 toriko di Indonesia. Ieu teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh Allah salah. Siap. Deuk hayang nganyahokeun alam eta. Los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh.
sebab orang geraya di luhur eta poho asa di mana. Nah, kedua ulah yang boga perusahaan, ulah yang boga sawah, ulah yang boga pabrik, ulah yang pancena kitu amat tuh siapa jadi cara juga nanyakan kitu amat baik berarti moal nanti moal hese tapi abun ku Allah dibere bisa mah babari tapi aja urusan Allah babari ngan cara-cara dong orang mau nyaritakeun metodena betapa hese jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan kan satu teu beunang aya hubungan jeung makhluk ieu cak di dia awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul hakiki manusia bangsa hakiki asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh jadi ieu mah lalagan awak nu ieu mah lalagan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikieun dan mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka dahar jang awak nginum jang awak imah jang awak kendaraan jang awak awewe jang awak naon deui hayu sebutan heula Gusti atuh ayo jang awak kabeh kan mobil jang awak naon deui karung jang awak jang awak kabeh rumah tuh pernah diurusan nah ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul hakiki manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa itu sama sepira lalagaan nu asli apa ieu kan wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana seseriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae tah urusan si anu hirup aju balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu dipikiran mama mah nya mah geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan nu hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modal geus araraya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah geus hayang meuli los dari tukang Karawang wali mah lain gitu sabodo urusan jeung awak mama kok gitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan kumaha sapira awak urang mah kuari awak teu beunang kakotoran saeutik kobok kaciduhan ku batur buet langsung masang asa boga cimande tamat bebejan nama gelut can orang menang awak urang jadi urang teh matak
Gusti ditanya usaware hamba di hati masing-masing Gusti naha Gusti teh ngadamel manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk ngeuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu 6 tahu 40 70 100 moal kebel kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh aslina sia mah cak Allah aslina sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak ispageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ar-ruhil qudsi al-insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero kalbu eta lah ruh anu kaditu da mah moal anu nya yasaluna kanir ruh kulir ruh min amri rabbi tuh nyaho urang geus teu meunang nyaho Bama utitu minal ilmi illa qalila. Maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia. Ya laut, haju aya naon gitu naon ngaran cangkas atawa siloar. Simet ka laut trek sukuna mae ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet. Sakitu mentak urang dek ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kumaha titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki anu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente geura tobat mah asli geura bakal kabagi mantak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat. Tobat lah. Tobat, tobatan mata, tobatan celi, tobatan irung, tobatan sungut, tobatan beteng, tobatan dubur, tobatan kubul, tobatan suku, tobatan leungeun kakarak syariat. Imtisalul awamir wajinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sungut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik golbu mulai bagian batin sok kolbu gerak ieu teh deuk naon maksudna deuk hayangnya lubil golbi di sekitarna aya latifah latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan negara eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta aslina urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli ke deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese-hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu dan cak kanjeng Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi yarahu rabbah. Lamun henteu yarahu rabbah, yarahu nabi ya, bakal neuleuh ku mata hate atau ngimpi. Cara Imam Syafi'i mah ngimpi ka pagi jeung Allah. Ari saya teh. Coba saya tanyakan. Ngimpi naon? Ngimpi na. Nu ka kula perdah bebeja, ngimpi nyana naik kebo. Naik kebongnya aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyekelan ngaguling bareng ngaguling terus kehandapan kebo katin cek hulu pantes mah ngimpi joreja set mah si eta pag gale jorena ngimpi tah mah aju nyana jojoakan aduh aju pamajikan aya naon enggak waduh mimpi apa. Waduh, nggak bagus dah. Kita kos gitu ngimpi. Ya Allah, masya Allah. Sakapeng waktu bae deh ngimpinya nang bagus jasa kieu cenah ngimpi ini kapal udara. Bu bagus dah mah. Maju. Masya Allah, tengah-tengah diragakeun. Oh bener lah si eta mah. Adeurek bener kumaha atuh jatas nonton main bola sih. Soalnya nginan ger hesna gitu boro-boro babacaan, hes sorangan di hareupeun TV. Ya, tuh pantes diangkat panglima setan ge. Tuh, nya mah kabehan bukunya na doang. Nah iya. Eta cak kanjeng Nabi. Baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi. Mantap kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-ummi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi wirid ini sakula keur waktu dibere jah ieu shalawat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan teu wala sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti wahara ya lu kula sok dibaca geus mal dibere jauh ka dituna tuh eta Habib Lutfi ge ka kula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka panggih Allah mata hate ningali ka Allah atau ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi Allah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah, eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula. Tobat syariat. Kuwi tobat dina tarekat. Berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan lamun can bisa. Latifatul qalbina kuma, latifatul ruhuna kuma, latifatul sirina kuma, geus sesuai encan tobatan ka Allah. Si ongko hayang tapi teu bener. Mulai urang. Aduh, beuki spesifik tak. Berarti geus kaliwatan syariat. Nu tadi kan syariat mah, bari bagian batin. Ieu teh neuk menempuh hakikat. Hayang kalubil qalbi. Nu aslina urang eta. Mun urang datang ka aslina dunia deukeut. Dunia deukeut lah sagede peureum ge teu. Sagede kieu teu. Dunia teh deukeut. Ka Mekah halengkah, ka Banten salengkah, ka mana we salengkah deukeut. Sebab urang geus aya di aslina. Ai aslina urang Ruhil Qudsi, ai Ruhil Qudsi muka lama jeung Allah. Lamun urang muka lama jeung Allah, Allah geus nyerahkeun ka urang. Cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia. Penta ngomong sompral jasa. Tapi di ilmu hakikat pokos kitu. Mata kumaha nya beja kun fayakun geus dibikeun. Nyen masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh. Teh Mansur di Mekah hayang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduheun. Haji Pendi turun ka sumur brek mun teu getulgan pae. Ngabrek-bek mah. Ya Allah, hade da gaya anak. Atuh mun eueuh anak dah, wari tinggal ila ruhi. Kunaon eta? Deukeut. Si Abdul Muhi pemijahan, set lewat napak sancang, set
Masya Allah Karim kumaha urang carita zaman wali sana carita zaman para wali nu eta teu kudu nu eta horeng nu ayeuna ge aya kuari ge aya kuari geus atuh saha teh kieu wali bejaan jadi teh ngaho cenah Habib Rozak bisa oge bisa Habib Rozak ge nya geus kikieuan beset deuk hiber per kajongklok jelas ayah lah kajian gua mah ayah pasti boy pasti jasa ayah nah deket dunia teh deket Masya Allah tinggal orang kabita mau nyaritakeun alam eta kabita lamun urang nyaritakeun karomah para wali haji urang kabita ku karomahna moal datang ka Allah janya mah henteu jana mah hayang ka Allah lain ku karomahna urang mah resep ku karomahna moal beres mantak lamun eueuh anu nungtun moal datang ka Allah. Ini mata bahasa lagi usul ilallah datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain naik Apollo lain apakah naik mobil datang ke Allah orang di dia baik ya Allah maya untuk kudu ka Mekah ya Allah maya nu di ibadahan kurang di Mekah jeung di dia akur tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang datangkeun ka lubil golbi atau melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur hayang kal lubil golbi ruh kil kudsi insanul hagegi eta mantak dijieun bae metode torikoh ngaranna bacalah kurang ihya bacalah kurang minhajul abidin bacalah kurang hikam bacalah kurang mau'izatul mukminin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid entak di pasar kemis aya bae haji mursyid geus bae kadinya teh boga sakola nya dinya ente sakola di dinya engke ge usul ka mana usulna kurupuk dagang kurupuk nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yazharu wujuduhu bitaubat bisa ayaruhil kursi ku carita tobatna urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat toriko atuh lain deui kan tobat toriko melalui renungan-renungan riyadhah mujahadah muhasabah tafakur zikir wa talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan maka lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala kalimati la ilaha illallah bilisani fil jinan aya lisan qalbu aya mata ieu aya mata qalbu aya ceuli ieu aya ceuli qalbu aya lisan ieu aya lisan qalbu urang mah la ilaha illallah lisan ieu lisan qalbu nutup urang mah neuleuh makan beuleuh ieu mata qalbu nutup supaya kabuka kumaha ieu mata sebab takbir jelema nu salat kadenge Allahu akbar kosong takbir kanyawan salat kanyawan kosong mentak jelema nu luhur ngamakmum salat teu ngamakmum salah Allahu akbar kosong bungeun tah salat sorangan mentak bisa jipen di salat sorangan eta teh keur oah jadi khirfana maksudnya rusak kerusak karung henteu laku fana ya Allah la ilaha illallah lazim geus badak disebutna zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abeh nyaho bae urang dicepetkeun katarik sorangan roh golbu narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh teu guguru nu ka situ kata
Ulah lamun aya nu zikir kos kitu teh guru salaman teu ngan teh guru lain lamun lamat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan atuh zikir sarua nah engke ka la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik lek nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir nu eta tek 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 nah ieu mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisani awalan lisan urang kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi lamun encan hirup hate moal lisan lamun hate geus hirup kakarak bilisani fil jinan engke ge jalan peureum ngahanang teu puguh eueuh nu kadenge nanaon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bae betapa bangga urang ngarendeng jeung nu geulis bae betapa bangga dikerumuni orang banyak bae Allahumma zawijni zaujatan itu ada satu kebanggaan kan Masya Allah kita saya tak bos nu boga pabrik anu ratusan hektar ribuan hektar aya satu kebanggaan atuh komo ieu jeung Allah nu bogana nu nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang betapa masa situ bangga eueuh nanaon ya karim hate hirup hina tusamihil mutasawwifat tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah disebut bocah mana urang neuleuh orok teh eueuh dosaan sakabe jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasepen pigeuliseuh rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel nah. Ini anak siapa bapana nu tolol ugu anaknya anak siapa hatuh tolol bapana tolol dua anak lagi enggak tahu sebenarnya nah orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan saha bae ge pasti teu kafir teu mukmin tek ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibubicen ka sawah dicokot ku saha bae ge orok mah saha bae budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakakana aya orok eueuh bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh hayang berkat waduh geus parah jasa lain mega-mega deui tah mah kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa yang dekat sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak mah teu boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh deudeuh eueuh nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya natea eueuh dosaan ketika urang geus datang kana ruhil qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh deudeuh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya nu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutik mah henteu ngan rasa hasudna doang nu aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere jawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutik mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap nyaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebil bani
proses anu hese sehingga orang kudu ke hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab dosa kasaha bae bagus. Lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa Jangan teh. Situ mah bagus, nu di deuleu bagusna bae. Mun aya jelema jawara nu di deuleuna bagus dan teu neuleuh jorena. Mun aya pengusaha nu di deuleu bagus dan teu neuleuh jorena. Lamun aya jelema tukang mabok nu di deuleu bagusna bae mabokna teh di deuleu. Mun aya jelema tukang zina nu di deuleu bagusna bae. Misalnya nyana pernah di pengajian, misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di deuleu eta bae. Adapun zina teh di deuleu. Mabokna teh di deuleu. Jadi nyana mah selalu nu di deuleu bagusna bae. teu pernah neuleuh ka nu gorengna Nu matak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun. hebah ngaranna jelema setiap deket ke Allah Eta teh dibere hebah jelema. Padahal kabeh cinta. Kos itulah tiflul mani. eta teh prosesna Tobat heula, tobatan zahir ge saseleh. Tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae. Urang lamun neuleuh awe astagfirullah. Gelis amat sih. Di mana imanna sih? Nomor HP-na sabaraha sih? eta mah panglima tadek kebersihan awak supaya jadi tiflul mani teh prosesna masyaallah karim. Nah iyalah mun urang aya nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihibran teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alastu birabbikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon teu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab. Urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantak teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanna urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar insyaallah ngeunaheun jasa. Mata kadang-kadang sholat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudnya di koser sarakaat iya keur carita urang ngaji hiburan supaya nyaho oh aslina urang mah Ita aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli. Ketika urang kabawa ku lain asli atuh tempat urang ge moal asli. Tempat asli orang makan surga. Ketika orang teu asli atau lain asli tempat orang ke mana? Eta. Tinggal gitu bae. Kok make terlena atuh urang ieu ku kaayaan hirup nu lain asli. Ye, geus sabada sia. Nafsu. Sok arahan gereg. Nya, nah ieu lah